A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw mithliha. Al-ayah sadaqallahul azim wallahu alam bi muradih. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Walamma ta'anal kuffaru fin naskhi wa qalu inna Muhammadan ya'muru ashabahu. Walamma ta'ana jeung dina samangsa-mangsa moyok saha al-kuffaru pirang-pirang jalma kafir fin naskhi dina masalah ayat anu dinasakh anu dihapus wa qalu jeung ngaromong itu kufar inna Muhammadan ya'muru ashabahul yauma bi amrin wa yanha anhu godan kana obrolan nu neme. Inna Muhammadan sayaktosna Muhammad ya'muru eta marentah Muhammad ashabahu ka pirang-pirang sahabatna Muhammad al yauma dina hiji poe bi amrin kana hiji perkara wa yanha jeung ngalarang itu Muhammad anhu kana itu amrin godan di poe isukna. Nuzila mangka diturunkeun naon manangsakh min ayatin ayat manangsakh min ayatin. Sartiatun ari ma dina lapad manangsakh eta ma sartiah. Ma nangsakh teu pati-pati ngahapus kaminu agung min ayatin tina hiji ayat aya nuzila tegesna diturunkeun naon hukmuha hukumna itu ayat. Imma ma'alab diha boh eta mah sarta lafadna itu ayat aula atanapi henteu sarta lafadna itu ayat. Wa fi qiraatin sareng dibaca itu lapad nangsakh dina hiji qiraah bidom min nuni kalawan didomahkeun nuna dibaca nungsikh min angsakho tina lapad angsakho suasi majid fih warna awal bab kahiji ansakho yunsikhu. Anu miru tegesna marentahkeun kami nu agung ka anjeun au Jibrilu atawa marentahkeun Jibril ka anjeun binaskhiha kana ngahapus itu ayat. Au nangsa atanapi ngaakhirkeun kami nu agung ka kana itu ayat nu akhiru tegesna ngaakhirkeun kami nu agung ha kana itu ayat. Fala nuzila mangka teu diturunkeun naon hukmuha hukumna itu ayat. Wa narfa'u jeung ngangkat kami nu agung tilawatahu kana bacaanana itu ayat aw nu akhiru atanapi ngaakhirkeun kami nu agung ha kana itu ayat fil lauhil mahfudzi di lauhil mahfud. Wa fi qiraatin sareng dicarioskeun itu lapad nangsa dina hiji qiraah bila hamzin kalawan tanpa hamzah minan nisyani dicandak tina lapad nisyan. Aya nungsi tegesna mohokeun kami nu agung ka anjeun ha kana itu ayat. Aya numhi tegesna ngahapus kami nu agung ha kana itu ayat min qalbika ti manah anjeun. Wa jawabu syarti sareng ari jawab syarat lapad manangsakh min ayatin nati bi khairim minha eta jumlah nati bi khairim minha. Nati maka ngadatangkeun kami nu agung bi khairin ku anu langkung sae minha tibatan itu ayat nu dinasah. Anfa'a anu langkung bermanfaat lil ibadi pikeun para hamba Allah fis suhulati dina kaentenganana au kathratil ajri atanapi dina seueur ganjaranana. Au mithliha atanapi misilna itu ayat anu dinasah. Fitaklifi dina masalah taklif pertanggungjawaban amal wa thawabi sareng ganjaran amal. Alam ta'lam naha teterang anjeun annallaha kana sayaktosna Gusti Allah ala kulli syai'in kana saban-saban perkara qadirun eta anu maha kawasa. Wa minhu sareng eta tetep tina sapalihna itu kulli syai'in an-naskhu ari nganasah ayat wa tabdilu sareng ngagentikeun ayat wal istifhamu sareng ari istifham dina lapad alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir litakriri eta tetep pikeun takrir netepkeun
Alam ta'lam naha teterang anjeun annallaha kana sayaktosna Gusti Allah lahu eta tetep milik Allah mulku samawati ari kerajaan pirang-pirang langit wal ardi sareng kerajaan bumi. Yaf'alu midamel Allah fihima dina itu samawat jeung ard ma kana perkara yasa'u kersa Allah kana ma. Wama jeung teu aya lakum eta tetep pikeun aranjeun min dunillahi ti salianti Allah ay goirihi tegesna salianti Allah saha min waliyin anu ngurus zaidatun ari min eta zaidah. Yahfadu anu ngajaga itu walikum ka aranjeun wala jeung teu aya pikeun maraneh kabeh salianti Allah saha nasirin anu nulungan yamna'u anu nyegah itu nasir adzabahu kana adab ti Allah angkum ka maraneh kabeh in ata upami datang itu adab kum ka maraneh kabeh. Wanuzila sareng diturunkeun lama sa'ala dina samangsa-mangsa nyuhunkeun hu ka Kangjeng Nabi Muhammad saha ahlu Makkah penduduk kota Mekah ayu si'a kana yen ngaluaskeun Kangjeng Nabi Muhammad ha kana kota Mekah wayaj'ala jeung kana yen ngajadikeun Kangjeng Nabi Muhammad as-Safa ka bukit Safa zahaban kana jadi emas. Naon nu diturunkeun teh am turiduna ang tas'alu rasulakum kama su'ila Musa ayat anu neme. Am turiduna naha ngamaraksud aranjeun kabeh bal aturiduna balik tak naha ngamaraksud aranjeun kabeh antas alu kana yen marenta maraneh kabeh rasulakum ka rasul maraneh kabeh kama suila barina tetep sapertoskeun yen geus dipenta saha Musa Nabi Musa alaihi salam aya saala tegesna geus menta hu ka Nabi Musa saha qaumuhu qaumna Nabi Musa min qablu tina samemehna min qaulihim tina ucapanna kaum Nabi Musa Bani Israil arinallaha jahratan tegesna lapad arinallaha jahroh ari kudu ningalikeun anjeun Musa na ka abdi sadaya Allah ka Gusti Allah jahrotan barina anu nembrak anu katingali ku mata kepala zahir wa ghairi dzalika jeung salianti itu arinallaha jahroh. Waman jeung ari saha jalma ieu tabaddal eta ngagentikeun itu si man al kufra kana kakupuran bil imani ngagentian kana iman aya kudu tegasna nyokot itu si man hu kana kufur badalahu sebagai gegenti keimanan bitarkin nadri ku ningalkeun kana ningali fil ayati dina pirang-pirang ayat al bayyinati anu jarlas waqtirohi goiriha jeung menta kana salianti ayat bayyinat. Faqaddolla maka nyata geus sasar itu si man sawa asabi kana jalan anu lurus atawa nu tengah-tengah. Akhtoa tegesna geus salah itu si man atoriko kana milih jalan al haqqi anu bener. Wasawa'u sareng ari lapad sawa fil asli dina asalna al wastu eta tengah-tengah. Sabab naon ari jalan anu lurus teh kan cek ahlu sunnah wal jamaah mah berada di tengah-tengah. Jadi ummatan wasaton, umat anu moderat nu aya di tengah-tengah. Wadda geus ngarep-ngarep saha katsirun kalolobaan mayoritas min ahlil kitabi ti kalangan ahli kitab law yarudduna lamun teh mah ngembalikeun itu ahlul kitab kum ka aranjeun kabeh. Masdariyatun ari lapad lao eta lao masdariyah. Mim ba'di imanikum tina sabada iman aranjeun. Ngembalikeun kana naon kuffaron kana pirang-pirang kakufuran. Hasadan karena hasud. Maf'ulun lahu ari ieu lapad hasadan eta jadi maf'ulah. Kainan barina anu bukti.
min ing diangpusihim ti sandingeun pirang-pirang dirina itu ahlul kitab ay hamalat tegasna mikul hum ka itu ahlul kitab alaihi kana itu hasud naon angfusuhum pirang-pirang dirina itu ahlul kitab al khabithatu anu garoreng mimba dima tina sabadana perkara tabayyana geus jelas lahum pikeun itu ahlul kitab fit taurati dina kitab Taurah naon al haqqu kebenaran fi sya'nin nabiyyi dina tingkah atawa sifatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'fu mangka kudu ngahampura anjeun anhum ti itu ahlil kitab. Maksud ngahampura teh naon? Ai utruku tegasna kudu naringalkeun aranjeun hum ka itu ahlul kitab. Wasfahu jeung kudu musafahah anjeun lubaran anjeun orang-orang mukmin a'ridu tegasna kudu ngabalieur anjeun orang-orang mukmin fala tujazu mangka ulah ngabales aranjeun orang-orang mukmin hum ka itu ahlul kitab hatta ya'tiya sehingga yen ngadatangkeun saha Allahu Gusti Allah bi amrihi kana urusan Allah fihim di itu ahlil kitab minal kitali nyatana ayat-ayat perang. Innallaha sayaktosna Gusti Allah ala kulli syai'in kana saban-saban perkara qadirun eta anu maha kawasa. Wa aqimu jeung kudu ngadirikeun aranjeun as-sholata kana salat wa atu jeung kudu mikeun aranjeun az-zakata kana zakat. Wama jeung ari perkara tuqaddimu mari gawe maraneh kabeh kana ma li anfusikum manfaat keur pirang-pirang diri maraneh kabeh min khairin nyatana kasaean taatin tegesna ketaatan kasilatin sapertikeun silaturahmi wa sodakotin sareng sodako tajidu maka pasti bakal mendakan aranjeun hu kana itu khair ay thawabahu tegesna kana ganjarana itu khair ingdallahi di sandingan Allah innallaha sayaktosna Allah bima kana perkara ta'maluna mari gawe aranjeun kabeh kana ma basirun eta anu maha ningali payujazi maka pasti bakal ngabales Allah kum ka aranjeun kabeh bihi kana itu mata malun wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara wallahu a'lam bissawab subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.